para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngaji na bagus, baca Quran hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji ya. Begitu balik ke imah mulai hayang menguasai masjid kunyana dipilih imam-imamna termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian, berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot, barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot kan rero kunyana didengekeun baca Fatihah na teu bagus. Beres sholat maghrib nyana ngomong, Pak Kiai udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya dia udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam. Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, tilu poe berturut-turut jangan ngomong gitu deh. Akhirnya cakokolot dirinya ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imam nu aya di digeser punya anak sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang lewat pancing ka leuh. Pijang. Bener bae kaopat peuting begitu nya nang imaman deui kiai kaopat peuting. Kunyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampiling. Kabur lo. Jangan ada di sini. Bukan begitu, ini kiai tua ini udah enggak sah, pembacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang mabur sono. Akhirnya kulantaran ditampilingan sombong garep kieu tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bararangep sabere kieu? Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai mangganing kula ieu pan geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa, ngaji fikih bisa, fatuminah geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dieu. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirnya ngaladen ka guruna. Nah kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat, jadi ku guruna titah macul beres macul sasawah gali empang tas gali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh aing disiksa ku guru barang keur ngeujeuna ngomong gitu tak keur disiksa ku guru deh tampilin goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun teh bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah nyana kieu salat maghrib, sholli fardal maghribi 3 rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing lamun di dieu bae main ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal ka kawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di ditu kok goblok sia. Salat tos kitu. Siap
paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam sia sholat yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara sholat kos gitu iyalah. Oh berarti guru nyahuan balik deh isuk nama macul deh terus jen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deh geus mudahin rada leles kita manggulan kayu kebelah itu ketika di panggulan deh yo kiai blon caknya ya iya kayu kita dibawa ka ditu ketitu dibawa deh ka dieu boga pikiran kiai blon kamping deh ku kiai jager bae sia kiai nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cakna ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh di kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade deka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah dijuyu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditawel ku Syekh Nawawi lo boga pikiran di dinya bisa ngaji can puguh sia hati aing kanyahoan ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan ye. Saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya pengen apa dan ntar berdua aja ngomongnya ya iya udah ketahuan lah adalah tuh kanyahoan. Nah isi murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang ngaji alat ngaji fikih iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi mulai kuari dibersihan hati tina takabur tina ujub tina ria tina hasud geus kuari geus nah salat nuta tadina Allahu Akbar macam-macam manusia kan begitu salatnya macam-macam tukang karung ka karung tukang bebek ka bebek salat tukang bebek mah lain lain alhamdulillahirabbil alamin tukang bebek makan gitu tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah lamun geus beres bersih salatkan ka Allah. Nah ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapih ka Allah pikeun ria pikeun ujub pikeun takabur pikeun hasud pikeun hubul hubul mal hubur riasa lempeng ngaji baik ibadah ke Allah 2 tahun geus bagus 3 tahun geus lempeng mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna saya kuari besi dek balik mentena naon ka ditu magahan ngaji di lembur lah embung lah kiai dek di dieu bae kamari mah sia geus hayang di imah kuari mah pan hayang di dieu nikmat ibadah ka Allah orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah henteu kudu di Madinah ja Allah nama eta keneh bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur di Mekah di Madinah jeung di dieu akur bae Allah na eta keneh ngaganjarna nu deukit nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah kuari titah balik ku guruna balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili saurang ge moal aya nu nampili pamit nyana ke guruna ti guruna pamit langsung milu salat deui ta jeung kiai kolot teh magrib milu salat babacaanna eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa
sapoe, 2 poe, 3 poe. Ditanya ke Kiai Kolot, "Ceng, Aisyah di mana?" "Abdi urang dieu keneh." "Ke, siapa santri di mana?" "Beja di anu, di Kiai anu." "Masya Allah, Ceng." "Ulah ka mananya Cengnya?" "Kunaon?" "Ke isuk mah Ceng imam." "Ih ulah. Henteu abaya geus kurang pati sehat, coba aceng imaman ke isuk mah." "Ih, henteu mak kiai bae kiai henteu aceng coba pangimamankeun ye masjid." Akhirnya isuk mah tampil ngimaman. Begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu. Sapoe, 2 poe, 3 poe kapakelah ku masyarakat. Sanggeus kapake ku masyarakat ditanya, "Ceng, aya aceng geus kawin tah encan?" "Encan." "Mus aya niatan kawin?" "Aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh sanu daekeun ka kula tuh." Keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang. Perempuan mana? Tepan gua wirid dah. Emangnya gua nggak tahu. Nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya. Baheula mah kos kitu kuari mah teu. Nah, kuari mah kan teu. Lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun. Ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah. Lamun urang geus wauh ka Allah ya, santri bobogohan jeung awewe. Tapi geus wauh ka Allah moal hariwang. Kula sok nyontohan teh ya. Aya hiji santri kabogohna santri deui. Begitu duduaan di pos kamling. Hujan. Ngadeukeutan kan rapet. Begitu ndek dicekel kula laki. Cekal. Besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh. Titip pula laki. Udah tidur ya tenang dong. Di toilet. Kenapa? Besi aya RT, besi aya RT RW hudang kena. Coba dideuleuh heula kabeh. Enggak ada. Pareuman lampu, pareuman trek. Dempet. Begitu dek dipeluk. Allah geus neuleukeun. Wih iya ya. Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan gerangan. Izin ka Allah. Allah mah neuleukeun bae urang duaan ki Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belah sini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun nyaho ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka kamana? Kajeun ku kumaha ge? Nah, ieu aya tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeus kawin kakarak berpikirnya na masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin, ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nuntun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa, masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa, kecil. Katadina teu bisa maca Fathul Muin dituntun ku kiai jadi bisa, leutik. Katadina teu bisa maca tafsir lantaran dituntun ku kiai jadi bisa, belum apa-apa. Nu paling hese teh nuntun santri, nuntun masyarakat, nuntun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nuntun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan.
sing hade jang balik kurang nomor kedua teangan panutan kiai na nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa, nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas. Mantap tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia, nukerkeun agama jeung dunia, ulah harap bahwa agama bakal luhur. Hiji di lembur urang, di daerah urang, di negara urang, bahkan di dunia, lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju. Sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim. Isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuari nganyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah, lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah. Maka roh masa geusna keluar ayat tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung. Saha itu Kiai Asba paeh, saha itu Kiai Haji Bahri paeh, saha itu Lurah Modar, saha itu RT Koit, saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh.